Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang deui sareng Bapa dina pangajaran bahasa Sunda kanggo kelas 12. Dina danget ayeuna pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pangaweruh basa, pengetahuan bahasa dalam bahasa Sunda. Urang rek diajar padaran ngeunaan idiom basa Sunda. Idiom atanapi pakeman basa nyaeta ungkara basa anu kekecapanana geus matok, puguh entep seureuna sarta miboga harti anu beda jeung harti kecap asalna. Salian ti paribasa anu asup kana pakeman basa nyaeta babasan, cacandran, uga rakitan dalit jeung caturangga. Jadi kita akan belajar mengenai peribahasa atanapi babasan dina bahasa Sunda, mangrupakeun ungkapan yang bukan merupakan arti dari kata asalnya. Cik ayeuna urang pedar hiji-hiji. Babasan atanapi paribasa jeung babasan. Babasan jeung paribasa teh mangrupa babandingan kalakuan atawa kaayaan hiji hal, pasipatan jelema anu bisa jadi perlambang lakuning hirup. Yang menjadi perbandingan dari babasan atau paribasa bisa merupakan orang lagi nya, bisa jelema deui, bisa hewan, bisa tumbuhan dan lain sebagainya. Itu pengertian dari paribasa jeung babasan. Yang membedakan anu ngabedakeun paribasa jeung babasan mah wangun nya atanapi bentukna. Kalau paribasa eta bentukna kalimah. Lamun babasan mah bentukna mangrupa gabungan kecap, frasa atanapi kecap kantetan. Supados teu bingung mangga ditingali contohna. Ieu contoh paribasa dina bahasa Sunda. Aya 3. Anu kahiji, cikaracak ninggang batu laon-laon jadi legok. Mempunyai arti sagala rupa oge sakumaha hesena lamun dileukeunna mah komo bari junun tangtu bakal bisa. Jadi peribahasa atanapi paribasa cikaracak ninggang batu laon-laon jadi legok teh mempunyai arti hal apapun itu, sesulit apapun itu, kalau dikerjakan secara terus-menerus akan bisa dikerjakan, akan menemukan hasilnya. Anu kadua, mapatahan ngojay kameri. Memiliki arti mapatahan ka jalma anu leuwih loba kanyahona jeung pangalamanana. Artinya memberitahu atau mengajari mengajarkan sesuatu hal kepada orang yang sudah memiliki ataupun mempunyai pengalaman ataupun pengetahuan yang lebih dalam hal tersebut. Misalnya mengajarkan renang kepada atlet renang, mengajarkan menulis kepada sastrawan, kepada pengarang, contohnya. Yang ketiga adalah moro julang ngaleupaskeun pesing. Memiliki arti ngalesotkeun barang anu geus kapimilik lantaran kabita kunu leuwih alus padahal can tangtu beunang barang eta teh. Artinya melepaskan sesuatu hal atau barang atau harta atau hal yang kita miliki demi hal lain yang belum tentu bisa kita miliki. Eta maksud tina moro julang ngaleupaskeun pesing. Eta sababaraha contoh paribasa. Ayeuna aya contoh babasan.
Tah babasan mah tadinya diwangun ku sababaraha kecap gabungan kecap atanapi frasa. Aya 5 nya, aya 5 babasan tiasa ditingali. Kandel kulit beungeut artina teu boga kaera. Gede hulu artina sombong, adigung. Amis budi artinya memiliki perangai yang baik nya. Alus budi parangina lamun nyarita dibarung ku seuri. Panjang leungeun ini merupakan babasan yang sering kalian ucapkan ya atau sering kalian dengar, yaitu tukang nyolong barang batur atanapi sok culang colong. Anu terakhir nyaeta bengkok ti koro. Artinya teu kabagean kadaharan anu ngeunah sabab datangna telat. Tah eta conto babasan jeung paribasa dina bahasa Sunda. Dalam bahasa Sunda banyak ya ungkapan-ungkapan dalam paribasa atanapi babasan. Tah di dieu aya sababaraha pancen anu kedah dikerjakeun ku hidep masing-masing. Kerjakeun dina buku tugas bahasa Sunda. Aya 10 paribasa jeung babasan. Larapkeun atanapi artikeun heula maksud paribasa jeung babasan ieu teh naon. Geus kapanggih artina tuluy larapkeun atanapi jieun kana kalimah anu meurna. Tah aya monyet ngagugulung kalapa agul ku payung butut jeung anu sanesna. Sok kerjakeun dina buku tugas masing-masing. Sakitu pedaran atanapi materi ngeunaan babasan jeung paribasa. Silahkan dikerjakan tugasnya. Hatur nuhun kana perhatosanana. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.